Iya, cuma parang yang bentuk teh bisa mainan batur. Desain kieu. Coba kita lakuin. Sungguhnya sehari di dia. Isna kersawa lagu kieu mantap. Tunduh ya. Tong sugan ngeunang. Ganti lagu nak. Kamari teh nyaresna ka sawah Cahyo teh ka mananya? Neng ada mas ti kejong ka Cahyo. Gadian ka payun. Eta juga nak. Mungkin Naon sih neng ngelewatin wae Sungun teh menang lu kejut-kejutan kitu juga nu corona. Nya tunduh kieu. Iya neng boga iya. Naon? Coba. Kue keju. Mana kue keju? Demang enggak? Emang naon nak? Kotak. Cetik. Iya. Kue keju wa. Iman kue keju atuh. Naon sih? Iman telur gabus. Telur gabus di mana? Sok tanyakeun coba di ditu toko. Hah, neng ada malah makan telur bebek. Ini seru. Kan? Bebek. Ini seru wae berarti telur bebek. Dan telur gabus. Ngomong telur gabus. Ya, udah iman pisang kenan. Di keju. Lain. Ini pakai keju. Coba biasanya lah. Nah, telur bebek, telur gabus sih mah. Lain stik keju. Udah mana lah? Aing neng kemarin ngeracun. Aneh mah bagus. Racun ieu mah. Simut teh kuat eueuh hiji ge euy. Rek oleh simut. Daun ieu. Tah itu euy. Baru jeung laki. Grebah kurang Terus disaukeun naon. Itu euy. Siga mantan urang si Adel euy. Ini mantan urang ngerakeun euy. Hampirkeun kawalat ya ngintip mantan urang ke bogohan nih saung euy. Ngintip dia lah. Yo, Racun kumaha sih neng iya ngomongna. Iya, stik kejunya ieu mah telur gabus. Hanya emang pakai keju, pakai Lain ieu mah. bebek dan pakai. Woi. Cuma leutik pendek lian. Hidung mau diruaskeun we. Oh, teh sia. Tunggu boga. Tuh, geus. Yang keneng geusan kieu mah, arek ngaracun mah. Nah dia. Naon. Aya lah. Icing racun ieu mah. Racun-racun dikerueuh wae ku sorangan. Ngeunah. Enggak sambil bawa balik deui. Oh. Naon ieu teh bisa jadi borok, menjadi borok aing diaputasi banget ya nu beungetan. Siga teh bener, siga teh menang bobodohan eta. Ada. Nya, oh neng kumaha geus kajeng keneng geusan lah.
Kieu mah. Masa gara-gara ieu doang. Jangan aku. Tah, jeung teuing deui. Di itu nage Allah. Ngaracun. Teu meunang kitu. Terus. Naon sih? Ulah berharap deh aku balik. Mama gitu. Ceng, balik ke mana, Ceng? Beratung nangka. Ih, dasar mamana simpet pedut. Aing jadi sarangan kiri kanan eueuh. Si Cahyo ninggalkeun, urut mantan orang tinggalkeun. Wah, tuh nu ngartikeun pisan euy. Ampura aing. Nyokot HP aing. Adi tuh ngobrol aja jeung urang. Tuh deui, ingin aing ngobrol jeung sia. Kunaon? Beuleuh beungeut kage anjing juga rambat kitu. Dan we atuh ramal aku ka awewe. Emang mana? Mangkat kau mangkat nangan waas. Ndal uhi julungit bu. Itu apa nih ke mana? Nya Cun. Apa di itu lang bisa prak-prakan lah di sawah. Kiting hirup. Aduh, aing mah. Gantung diri wae di video. Anjing. Aduh. Gantung diri aku mah ya melihat kali kieu. Karena tanggal iya weh. Cengek nu gede. Terus aing gantung diri teh. Lah, kieu we mah hirup. Neng cai neng. Ya. Nah, cuman ya. Mana kunaon? Mana lain mau itu mangkat lah. Itu mana kunaon? Di dia aing lah, pusing aing keur pusing. Pusing kunaon? Tadi tuh aing diracun dian. Racun ku saha? Kawe aing peda naon? Hah? Peda naon? Joes. Peda eta. Aing diracun aing. Diracun. Diracun ku satu Kuning adel. Syukur atuh diracun mah. Sarwana dian yo. Sok sia. Nyawa aing keur parusing kieu teh kalau ngeledek aing dian lah. Goblok teh budak teh. Kiting aing hirup jalan hirup teh. Sing aing. Ku menangis membayangkan betapa pedihnya di sia nyeri aing Tenang. naon sia si tadi ge aing ngagawa aing we Galau nya. galau Sautik sautik diputuskeun ku awewe. lain mutuskeun aing mutuskeun aing loba we palaboy Bener. Maksudnya kumaha? Dia mah leutik hirup hideung dihan. Ih, boncel. Sukuna budug. Pas tumbila dihan. Korek. Masih ya. Nyali batur balik. Ngawas itu balik-balik atuh ka ditu. Mana aing bisa bunuh diri. Aing ieu. Nah, anak-anak itu jeung mana teh? Enang siapa? Aing mau boga botar di situ mana euy? Aing teh hayang. Kenapa dia di mana teh bulian teh? Mane? Cuma hideung pendek eueuh. Di Indonesia. Dia di negeri ieu mah. Urang? Dari juta Indonesia dari jutaan. Wah, panggorengna pangbututna sia. Aing apa we terus Aku kumaha we kumaha. dia teh mana? Di dieu. Mereka mana-mana? Mana we kumaha urang? Kayaknya mau geus free, geus bebas. Begawe mah ngeunah we teh lain. Minyak. Tidak ada masalah sedikit pun dan tidak ada kontraktasi yang Kontratasi. nya eta yang masalah perempuan dan segenap di mana saya Ini ngomong Indonesia bisa nih. nyanyinya mana kemana Goblok teh budak si Cahyo. Tahu ku aing enggak? sungguh menyakitkan hati yang telah meninggalkan seseorang yang tidak pantas diperjuangkan dan tidak pantas diperdekakan. Cahyo bisa. Ini goblok awewe mah hari putus geus boga nya anu anyar di wae. Itu teh bisa teh. Goblok ku aing jahila nih lakina. Aku diputuskan ke si Cahyo.
meninggalkan mah. Mau si Cani meninggalkan nah. Gara-gara naon sih. Aku tuh bagus merek kue, tapi nggak bisa kok ngeracunan. Anu aja nak. Mana lo? Lain itu. Penyahuna naon dia mau cuma curug-curug. Gas yang saya udah nanggus. Orang deh guys. Lain itu banyak kenal. Gas. Naon banding di. Ini satu kalinya gimana? Iya. Tidak pantas diperjuangkan. Lelaki itu pantas memperjuangkan. Dan cewek yang kayak gitu tinggalkan. Berjuang untuk mencari lagi merdeka untuk bangkit. Sare wae. Ngeracu naon? Yo mau telur gabus eh. Telur gabus. Telur gabus. Emang telur gabus. Telur gabus. Keju. Keju. Marek ngaracun yo. Ngeracu naon sih? Iya ngomongna stek keju nyawa ieu mah telur gabus. Ini emang stik keju bikin Lain keju. ngaracun. Bawa satu-satu. Bawa telur aja.